Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka samios abdi bade nyuhunkeun dipirak. Moal atuh ceuk Herman berekap nangkep. Kahariwang jeung kasieun geus teu dipikiran. Keun we cenah perkara eta mah kari kumaha engke. Nu penting neruskeun heula oleng panganten. Jep we di kamar teh jempe abong panganten anyar. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana kira jam 11 Herman keluar. Kuring ete dicari keluar bari ditangkodan. Majarkeun teh tiris cenah. Tapi Herman maksa. Da moal lami akang mah eta rek mese rokok heula. Ieu tos teu gaduh rokok geuning akang teh. Terus wangi atuh Kang, da tukang rokona oge. Terus aruwih atuh. Sareng keung deui abdina ge. Cek neng Eti semusono. Sakedap da moal duwi ka saparapat jam. Cek Herman maksa. Enggal atunya. Mohon mangga Cek Herman deui bari turun tina ranjang. Terus mugakeun laci nyokot duit jeung kertas bargasan. Geus kitu gancang kaluar. Ari maksudna mah lain rek meuli rokok, tapi rek nananyakeun buntut loto. Manehna leumpang kawetan muru ka Sukahaji. Sanajan eueuh nu daragang ge, tapi da di Sukahaji mah loba keneh jelema pang-pangna mah tukang beca nu ngadon sare di jalan. Bada beca den, cek tukang beca. Henteu mang, ningis we, ieu bari ngadagua nomer. Tembal Herman. Da tos kaluar atuh den nomor mah. Nomor sabaraha mang? Cek Herman gancang nanya bari hate deg-degan. Nomor 60. Kengeng gitu den. Cek tukang beca bari neuteup. Wah nyaeta mang ruksak. Cek Herman bari berebet mukakeun kertas bargasan. Nu hiji keuna 500-eun. Nu hiji 1000-eun, nu hiji deui 1500. Kabeh keuna 3000-eun. Jadi manehna kudu mayar 180.000. Ari meunang duit ngan 100.000. Bogo we manehna ngajenghok ka bina-bina. Di mana keur nomokan anu sakurangna. Mangkaning isukan pasti bakal aya nu nagih. Terwe manehna ngelepar. Duh. Cilaka aing rugi deui wae ya. Di mana aing neangan duit 80.000. Jualan geus eueuh. Nganyuk ka saha. Sedang nu nagih teh ka dieu. Sok sieun jadi ribut we. Kumaha menerusi aing kanyahoan ku pamajikan jeung ku mitoha. Kumaha tuh nya akalna? Kitu cek gerentes hate Herman. Tina ku ngerasa bingung.
manehna terus we ngahuleng di sisi jalan. Pamajikan atau mitoha nepi ka nyahueun aing dagang buntut. Cilaka temen. Mangkaning mitoha mah duanana oge sakitu ngarewaeunana. Cilaka mun kieu mah aing bakal wirang. Malah bisa-bisa rumah tangga ge terus paburantak. Datang tu pamajikan moal sukaeun. Geus pasti kana menta diserahkeun. Tapi mudah-mudahan aing bisa lolos tina ieu bahaya. Mudah-mudahan pangeran nang tayungan kerentesna deui bari ngeteyep lempang balik. Pangeran nang tayungan kana teu balik cenah ieu kanca. Dipiharep. Paling oge penten disungkun ku pangeran mah nya. Urang lajengkeun. Datang ka imah katara semu nu leuleus. Gawena teh ngahulang we ngalamun. Atuh Neng Eti teh heraneun, pok we nanya. Kunaon Kang Herman teh lebet angin? Duka tuh jual lieur kieu geuning. Tembak Herman siga nu leuleus pisan. Tuang APC atunya sok kulemkeun. Cek Neng Eti bari ngasungkeun APC Plus. Tenas iklan terus aya dah. Amku Herman di dahar. Geus kitu terus ngagoler gigireun pamajikanana. Tapi keukeu we teu daek sare. Gawena guling gasahan. Da pikir keur baluweng. Bingung mikiran keur poe isukan. Neng Eti oge hariwangeun, sok sieun salakina gering katutuluyan. Disimut atuh Kang, ambeh kaluar kesangna. Da eta atuh dicaram kaluar teh Akang mah maksa wae. Tos lebet angin kieu mah pan ngerepotkeun kasadayana. Kanca dangu. Isukna Herman hudang isuk-isuk. Maksudna rek buru-buru init ka para agen. Ameh para agen teu datang ka imah. Tapi manehna telat. Dasar kuduna wiwirang atuh. Para agen geus miheulaan datang. Ku Haji Ahmad jeung ku Bu Haji oge diaku sabiasana. Haji Ahmad jeung Ibu Haji diuk nyang hareupan semah. Bari hate teu sabar hayang geura ngabudalkeun amarah. Man, aya tamu ye. Ceuk Ibu Haji gegerowan ka Herman. Anu digerowan meuni kaleked pisan, maklum nu boga dosa, loba kasieun. Herman nyampeurkeun ka hareup. Katara paromana semu anu nguyung naker. Gek diuk red kami tohana red ka para agen. Kumaha Den? Tos beres ical galeuh teh. Ceuk Haji Ahmad. Beres Pak. Temal agen Cibuntu. Agen batina paintennya. Janten ayeuna teh bade setor aden teh. Ceuk Ibu Haji semunu ambek. Da budina oge maneh haseum. Sanes Bu. Menawi bade balanya deui, ceuk agen nu ti Jamika. Ya, nah balanya deui. Apan kamari balanya barang teh nu teras diical. Pan kita setor heula, pirang ku teu acan setor artos. Terus kedah balanya deui. Atuh rugi painten, ai modal di luar mah. Jeung biraku we deui terus balanja. Taya ngicalna. Teu kaharti ku bapa mah. Ceuk Haji Ahmad. Sumuhun Pak, da abdi mah kitu. Sok teras balanya barangna we.
dianyuk-anyuk teras dianyuk-anyukeun dicanakna mangkewe disakalikeun ceuk Herman mani reup geuneuk rai pias tina ku gempeur teu kaharti babah oge nu gede modalna tara kitu-kitu teuing tukang kiridit we nganyuk-anyukeun apan nagihna teh unggal poe nari ieu betasa ku mararodel ceuk Bu Haji atuh para agen teh ting polohok puguh deui Herman mah beuki ngeleper beuki hariwang tos biasa kieu atuh da ari abdi mah Bu janten upami bade dirobi-robi teh tang tos para langganan moal kersaeun ceuk Herman deui teu percaya ibu mah terus terang we teu percaya ayeuna Herman ulah ngabobodo ka ibu da ibu teh mitoha Herman ari nu ngabobodo ka kolot teh matak doraka sok gerak cabalaka usaha kana naon atuh Herman teh ceuk Bu Haji geus teu tahan ku amarah gebeg atuh Herman teh ngagebeg ngadenge caritaan Ibu Haji kitu teh reup beutna geuneuk hate beuki ngeleper teg we boga sangkaan goreng nya kitu deui para agen sarua ting harulang maranehna sadar yen Ibu Haji jeung Pak Haji teh geus nyahoeun kana Rusia Herman Bu abdi teh teu ngartos naroskeun naon ibu teh ceuk Herman ngadegdeg nya nanyakeun pacagapan Herman atuh nu sabenerna da piraku ari dagang mah kitu carana tempas Bu Haji angot beuki tarik we nyaritana teh geura bejakeun Herman terus terang naon atuh pagawean Herman nu sabenerna teh da piraku ari dagang barang mah kitu carana jeung lamun bener oge meureun kudu aya bukti barang daganganana piraku jadi bandar tara barang bawa dagangan naon ari contoh-contoh wae mah bareng kudu we boga ari Herman mana buktina kalah unggal malam Minggu jeung unggal malam Salasa we teu daek sare isukna kadatangan kudu nagih teu kaharti man ku bapa mah teu kaharti ceuk Haji Ahmad bari neuteup ka Herman laras Pak abdi mah icalan barang mung barangna sok teras didagangkeun isuk-isuk ari abdi mah da mung nyanak batina wungkul tembal Herman beuki sepa we ka tempona teh ya geus teu kudu loba alasan bareto ku ibu dipercaya so teh tapi ayeuna mah sanajan Herman mere alasan kumaha oge ku ibu moal deuk dianggap sabab ibu ge boga bukti ceuk Bu Haji mani nyentak-nyentak we ka Herman teh eta we mani tipe polotot sagala kawas nu rek ngokos puguh we atuh Herman teh beuki dugdeg teu puguh rarasaan cobi ayeuna mah bapa bade naros ka aden-aden sadayana naon atuh salaresna hubungan aden sadayana sareng Herman teh ceuk Haji Ahmad malik nanya ka agen-agen nu tiluan sumuhun hubungan dagang we sun temal agen ti Jamaika bari jeung rada ngaleper anu leres ulah ngabohong terus terang we ayeuna mah ceuk Haji Ahmad deui sumuhun eta naon ceuk Bu Haji teu sabar perkawis buntut ceuk agen ti Cipuntu kapaksa we manehna wak cabalaka atuh puguh we Herman teh jol leuleus taya tangan pangawasa mun geus mah cenah asa dibentar gelap janten aden teh agennya leres sun lamun kieu mah tuh Herman teh bandarna nya
leres pisan telepat atuh Haji Ahmad jeung Bu Haji ngeleper duanana bareng ning hareup ka Herman. Ari Herman bororaah daek cengkat rek ngised oge mani asa bareurat beungeutna sepak pias semu nu taya getihan hate ratug teu nyangka tiba heulana bakal kaboker Rusiah ku Mitoha. Ayeuna mah geus teu bisa ngangles teu bisa kumaha bukti geus kanyahoan agena sorangan nu geus buka Rusiah. Si agen oge teu maksud rek nyilakakeun daek nanyakeun so teh dumeh we kapaksa diteren-teren ku Haji Ahmad. Duh Herman teu sangka geningnya anjeun teh jadi banar buntut rupa lungguh kawas nu nyawe jelema nu nyaho kana agama jeung dari gama. Halusnya halus ka bapa wae geus wani ngabobodo pinter nipu kawas nu nyawe barang datang ka dieu mah mani hormat. Tara abdi mah tara kana buntut-buntut geuning ayeuna kabuktianana bet kieu paingan bebeja dagang eueuh barangna paingan unggal malam minggu jeung malam Salasa tara daek sare sore-sore da eta meureunnya ngadengekeun warta kaluarna nomor buntut. Paingan atuh waktu kaditu manggihan aya kertas kode pan bebeja mah barudak nu arulin pantes ngabohongna teh. Yeuh terus terang bapa mah teu suka dibobodo ku sarupa kieu. Tibareto ti samameh anjeun kawin jeung eti oge bapa geus ngomong yen bapa moal rek ngawinkeun ka lalaki nu resep kana buntut. Komo bari jeung eta lalaki jadi bandarna mah. Cek anjeun cenah tara kanu kitu. Nah hari ayeuna kieu buktina. Lamun kitu mah anjeun teh geus nipu, geus ngabobodo. Paingan bapa teh harita rada teu satuju geuningan kieu buktina. Deuh handap teuing harga diri anjeun teh Herman. Ieu hari main buntut teh sarua we jeung ngadu. Ari ngadu teh kumaha wae carana teu dibenerkeun atawa dilarang ku agama. Bapa lain agul, bapa teh kasebut haji. Cek batur mah bapa teh leket kana agama. Tur nyaho saeutik-eutikeun mah kana hukum agama. Ari ayeuna bapa boga minantu jadi banar buntut. Sarua we bapa teh rek ngotoran awak sorangan. Bapa mah teu suka. Bapa mung kabawa goreng ku minantu. Ayeuna bapa geus moal rek loba omong. Wah ieu pisan. Geura serahkeun anak bapa. Ceuk Haji Ahmad ngesek-ngesekkeun Herman. Halus semu hade basa. Urang teh jelema murtad. Jelema nu teu nyaho di agama. Teu sangka panyana teh nya we santri. Boha sok salat oge ngan ukut pamini ngungkul. Balik henteu mah can puguh. Duh. Era ibu mah era. Cek batur mah meureun. Haji boga minantu ka banar buntut. Irang temenan. Tibatan kudu terus diomongkeun batur mah. Kajian geus we, geus serahkeun anak ibu teh. Teu suka kudu boga minantu ka banar buntut mah. Cek ibu Haji bari tutunjuk. Ari Herman mangharuk we, era wirang lain di kieuna. Nya kitu deui para agen sarua kaisinan. Tiluanana mung lila-lila di dinya. Atuh gancang we minta duit bayaran ka Herman. Rusuh cenah rek terus balik. Man, bayarna we nya. Ieu mah bayar heula sae era kun mareunang. We jeung geus beurang teuing we deui.
Cek agen ti Jamika. Bayaran heula, geura beresan babayar. Geus beres babayar. Urang beberes kalebe. Ulah nepi ka teu dibayar. Bisi cilaka ngaringkuk di kodim. Cek Haji Ahmad bari kekerot semu nu gregeteuna keran. Herman teu gancang ngajawab. Manehna ngahruk we bingung ku itu ku ieu. Ku ngadenge caritaan mitohana oge geus sakitu peureusna. Pertama ditagih tur keur mayarna teh kurang 80.000. Wirang ku 23. Boro atuh man urang teuing. Cek agen teh Cibuntu geus teu sabar. Sabarahanya. Cek Herman ngeleper. Manehna teu wani neuteub ka mitoha. Harita mah rarasaan teh asa di mana we da ngarasa teu pararuguh. 500-eun. Cek agen ti Jamika. Grosor ku Herman dibayar 25.000. Nu 1.000 dibayar 50.000. Nu 1.500 dibayar 75.000. Kitu oge nganyuk sabareh. Katiluan teh boga hutang 50.000 deui. Atuh para agen teh kukulutus ambek-ambekan. Ngan untung we sakitu oge salabar. Da lamun aya nu dedegler mah tang tuh kana terus ributna. Wayahna we nya sakurangna mah engke atawa isukan cek Herman. Nah make yang dianjuk sawareh sagala. Cek Haji Ahmad milu nanya. Itu dah Pak, abdina rugel. Tembal Herman eraeun pisan. Para agen terus baralik bari teu oleh kukulutus amak-amakan. Tah ieu man, ari panyakit ngadu mah. Keur untung suka seuri. Ari rugi manyun, ulang jentul, kawas nu teu eling. Tapi keun wae eta mah da urusan anjeun jeung agen aranjeun. Rek dibayar rek henteu, bapa mah ulah kababawa. Pokona mah ti ayeuna mimiti jam ieu anjeun kudu ingkah ti dieu. Bari sakalian beresan kalebe serahkeun buru-buru eti teh. Apunten we atuh Pak, Ibu. Ayeuna mah abdi tos sadar. Abdi rumaos lepat. Mugi we Bapa sareng Ibu kersa ngapunten. Ulah duwi kategas pisan ka abdi teh. Cek Herman. Da keur benta dihampura man. Ibu lain rek megatkeun duriat anjeun. Da bongan anjeun. Bongan kalakuan anjeun sorangan. Bongan rek ngerakeun, rek ngawirang. Anjeun rek motoran kabersihan rumah tangga. Motoran turunan. Anjeun kudu tetep nyerahkeun. Ayeuna bet ku sakieu ge karasa wirangna. Kumaha mun engke beuki namahan. Komo bari jeung unyak anjuk teu mayar. Kuriak pada nyarekan, kuriak pada nyorobot, pada nagih, pada ngawirang di era-era kudeungeun. Da geus moal kumaha deui jadina. Ari banar buntut mah tang tu cilaka era wiwirang. Ari hasilna geura ieu ge pan loba nu can dibayar. Cek Bu Haji semu nu gregeteuna keran. Sakedik Bu. Sabaraha saeutik teh? Mung 80.000. Alah. Saeutiknya duit 80.000 teh. Tuh nu nagih mah pasti datangna ka dieu. Cing saha nu wirang, saha nu era. Benyaan. Nah, aya minantu teh nurus tunjung teuing. Geus kaditu. Geura ingkah, geura beberes kalebe. Aya naon, Bu? Cek Neng Eti norojo kaluar ti kamar terus nyampeurkeun. Atuh darek-dek ku Haji Ahmad didongengkeun. Yen Herman teh jadi banar buntut. Atuh Neng Eti ge jadi ngaranjug. Nu laras Kang. Akang teh jadi banar buntut. Cek Neng Eti bari neuteub ka Herman. Nya ambek da eta we mending ngadeg-deg. Hapunten we Et. Akang teu rumaos lepat.
Tapi dati ayeuna mah akang teh moal bade sakali-kali deui. Ceuk Herman ngadegdeg. Teu sangkanya Kang Herman geuning kitu kalakuan teh. Pan akang teh uninga yen main teh dilarang ku agama. Tapi nah ku akang dipaju wae. Pan ari nyarios mah moal kabongroy kuno kitu. Eta teh paminding we wungkulnya. Duh. Teu abdi mah teu suka dipamainkeun ku akang. Dibari teu oge abdi mah tos janji moal bade karesa ka lalaki nu sokana buntut. Ayeuna pisan abdi minta diserahkeun. Ceuk Neng Eti. Sabar Et. Ieu mah tos kalepatan akang. Tur akang oge tos sadar. Nuhunkeun dihapunten ka bapa ka ibu nya kitu deui ka Eti. Ti ayeuna akang moal deui milampah kitu. Piraku Eti oge teu aya hampurana. Cek Herman ngarenghik da puguh berat ari kudu papisah mah. Berat dumeh can seubeuh oleng panganten. Nyarios moal deui teh, tapi engke mah pasti kitu deui. Adat pamainan mah moal gampang dileungitkeun. Teu Kang. Abdi mah tetep nyuhunkeun diserahkeun. Cek Neng Eti. Kaberat jeung kacintaanana ngaleungit kaganti ku kaambak jeung kacua anu kabina-bina. Nyaan Eti teh tega. Cek Herman meh ampir teu kadenge. Sanes tega. Ieu mah bongan kelakuan akang ku anjeun. Tibatan abdi wirang kajen pepegatan we. Tempas Neng Eti. Tah, kitu geuning man. Eti oge teu sukaeun. Geus we ayeuna mah. Tong loba omong. Geura serahkeun we Eti. Ceuk Ibu Haji. Nah Eti teh tos teu cinta ka akang. Cek Herman bari jeung haruk. Cinta so teh ari kanu bener. Teu bener mah. Teu hayang-hayang acan. Herman terus ngahuleng. Hate ngarakacak. Sedih, peurih lain memeusan. Pamajikan eueuh hampurana pisan. Sedang hutang kanu mareunang mani 80.000. Leng. Pikirna muter bari jeung baluweng. Teu kudu sedih, teu kudu ngalamun. Dabongan sorangan. Ig, geura indit. Wayahna we lain ngusir. Ceuk Ibu Haji. Hapunten Bapak, Ibu, Eti. Cek Herman teu wudu we. Cipanonnya langkrung. Akhirna murubut masahan pipi. Hirup pondok pangharepan. Kawin kakara 3 poe teu sangka kudu geus papisah deui. Tapi lamun dipikir bongan manehna sorangan, bongan ngabobodo, bongan salingkuh teu terus terang. Kanca dangu sadayana. Gancangna carita. Herman kapaksa nyerahkeun pamajikanana. Manehna balik ngali gincing, teu mawana naon. Datang ka imahna di Cijerah, nyampak eueuh sasaha. Da pasamad mah geus cicing dilanceukna nyaeta di Padalarang. Bek diuk terus ngalamun bari cipanonnya langkrung. Duh. Teu sangka aing kudu kawiwirangan sarupa kieu. Paingan cek bapak aing kudu eureun. Bener, teu salah-salah teuing omongan kolot mah. Mitoha jeung pamajikan eueuh hampurana pisan. Tindakanana tegas abong kanu salah. Teu sangka aing bakal ngalaman hirup nepi ka sarupa kieu. Ese dahar, ese udud.
Bari hutang sakitu gedena. Di mana atuh aing kudu neangan duit 80.000 keur mayar hutang. Bodorah ribu-ribu neangan duit 5 perak ge sakieu hesena. Duh, Eti nyaan anjeun mah tega ka cida. Ngahina ngawiwirang ka diri aing. Duh, Bapak ih kuring cilaka, Pak. Ceuk gerentes hate Herman bari nyusutan si Panon. Kop kana kuntung rokok rek meuli mah da teu boga duit. Keur kitu kurunyung agen datang, maksudna mah rek nagih ka Herman. Atuh Herman teh beuki sepa we beungeutna. Kumaha man? Saya geus era ieu, pun mareunang. Ceuk agen. Ya bingung puguh, duitna beak. Cek Herman. Nama tanggung jawab. Daek ku saya dibejakeun kana mareunang. Yen bandarna aya di dieu. Saya mah embung katempuhan. Cek agen ngancam. Atuh Herman jadi hariwang. Kapikir kumanehna oge. Mun teu mayar teh mah pasti bakal cilaka disiksa ku nu mareunang. Dagoan we atuh sapoe deui isuk, ku saya oge mah burung dibayar. Cek Herman. Ya ulah jang teu puguh ye. Tapi ada sanggup yang harapan masyarakat mah teu nanaon. Nyeta saya tarek ngajual heula ieu ye. Pek atuh ari boga duit mah ku ente deui beuli. Da ini mah bapa maneh ieu mah. Pira aku dijual ku maneh. Kumaha ke mun bapa maneh amek. Ceuk agen hariwangeun. Sabab nya da imah teh lain imah Herman, tapi imah Pasamad. Lah perkara eta mah saya nu tanggung jawab. Ente mah teu perlu sieun-sieun. Ceuk Herman. Sabaraha euy? 400.000. Wah, maot euy atuh. 300 we nya. Nya sok jadi lah. Ceuk Herman. Imah terus dijual hargana 300.000. Nu 80.000 terus dipake mayar hutang. 220 dipake modal. Da manehna eueuh kakapok. Kagok selon cenah. Bari gede pangharepan bisa narik deui duit nu geus eleh. Herman ngabanar deui. Tapi dasar keur sial. Malem minggu teh rugi deui we. Duit nu 220.000 teh beak teu nyesa. Hirup beuki kolong teu puguh. Awak ruksak banda beak. Cita-cita hayang jadi nu beunghar teh ngan tinggal lamunan. Unggal poe gawena ngalamun teu puguh. Segala cita-cita jeung pangharepan anu baheula teh ilang musna tina hatena. Nu kari ngan tinggal nyerina. Mentegeg gede rasa kaduhung. Atulang pikiranna beuki kolong. Mun keur ngahulang teh sok ngorejat kawas nu kagebah bari nyambat-nyambat kanang Eti. Beuki lila beuki maceuh nu antukna mah Herman terus ruksak. Pikiranna kaganggu. Uteukna ceuk kasar mah Herman teh gelo. Di jalan ngacaprak nyebut-nyebut kode buntut. Dasar barudak aya nu kitu teh sok resep terus nutur-nutur. Herman budak ngora gelo anyar. Di jalan di tataranjang. Sungutna ngacaprak geus eueuh ka era. Abong kasebutna nu gelo. Gelo kana sagalana. Benar buntut gelo, benar buntut gelo. Ceuk barudak meuni ribut. Naon sia? Aing mah teu gelo. Maneh sia nu gelo mah? Sabaraha kode euy? Hah, hayang kode? Beuli keur minggu ayeuna mah ulah salah keur nalo kapala hiji, tembak 18, keur loto kapala 0. Ye maneh garelo. Si gelo. Si Herman jadi raja kode. Tapi ari nu nyaho mah taradaek ngaheureuyan ngan bati karunya we. Cenah
kitu geuning antukna tina dagang nu teu paruguh teh jadi kagegeloan deuh karunya teuing. Alhamdulillah kanca rengse geuning kepincut ku bandar buntut rengse rupina mah duka aya duka teu aya anu riweuh teh judol judi online. Nah kantun ngemot-ngemot we eta mah. Bilih sanesna naon ada ku agama dilarang nanging nyangakeun eta mah da aya naon mah moal batur anu ngaraoskeun sakitu kanca anu kapidangkeun muga ieu mah da mung saukur dongeng anu awonna atuh urang tebihan anu saena urang pulungan. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana simkuring Bah Awi oge Kang Kevin amit munur amit mungkur muga urang tiasa tepang deui dina jejer anu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.